warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kilahuma ari duanana itu awalun jeung akhirun. Eta madmumun dicacat. Wa nasiun sareng anu timbul min ru'yatin nafsi tina ningali diri. Wa nisbatil amali jeung nganisbatkeun pirang-pirang amal ilaiha kana itu nafsu. Hatayan taja sehingga nganatijah naon ma perkara dukiro nu parantos ditutur itu mah. Saur kamari nu nyarane kana amal teh aya dua golongan. Kahiji awalun, kadua akhirun. Awalun nyaeta nu makom abidin, akhirun eta nu makom muridin. Tah kilahuma madmumun, duanana ge dicacat eta teh. Nu nyarane kana amal teh dicacat. Naon sababna? Ari amal mah sanes Allah. Jadi ulah disaranean. Nyarane mah kudu ka Allah, tata genan hate mah kudu ka Allah. Ulah nyarane kalian Allah. Tah nura ruksak teh hirupna anu hatena nyarane kalian Allah. Raruksak hirupna kan. Nu nyarane kalian Allah. Sababna hukumna musyrik. Ada nu musyrik mah boro-boro teu ibadah sanajan ibadah ge moal ditarima ku Allah ari bari hatena musyrik mah. Tah di antarana jalmi-jalmi anu taroki teh sok aya anu lila wusulna. Kunaon lila wusulna? Tah sabab hatena nyarale kalian Allah tah gitu. Rurat reret ka Allah tah. Mimiti mah ngareret tulah. Sanggeus ngareret tuluy resep, geus resep nyarane tah gitu. Mata ulah dulang delong hate teh rurat reret ka mana-mana. Supaya naon? Supaya muntaroki terusul. Engko jalma teh pinter ngajina. Getol ibadahna. Tapi aneh terdekeun wusul eta teh. Ari saharoh Fir'aun wusul. Kunaon dieu teh? Saharoh Fir'aun mah amalna aman Nabi Rabbil Alamin teh leungit makhluk kabeh. Sehingga teu nyarane kasalian Allah, dalian Allah leungit. Tah kitu ari urang tahajud getol, malah duha tara tingalin. Ngaji getol, salat getol. Tapi hate hese wusul gitu. Tah gitu. Kunaon? Kasalahanan mah hiji eta. Hatena rurat reret kalian Allah. Salat teu husuk ge kunaon cing? Rurat reret kalian Salat teh inget ka sawah eta kareng ngareret ka sawah tah. Keur salat teh inget kana duit.
Waduh duitnya ditunan alo mali moal dibongkar ku pamajikan gitu. Keur salat. Atuh salatna teh hese wusul ka Allah. Salat. Doraka ngeureuyeuh. Padahal ya kan salat teh khususiatna jadi berkah salat teh jauh tina dosa berkah salat. Wari ieu salat ngeureuyeuh dosa ngeureuyeuh deh. Naon ya? Nah. Sabab salatna hatena rurat reret kalian Allah. Tak gitu. Kesalahanana mah kan. Isukan teh lamun urang boga amal teu ditarima ku Allah teh. Engke teh surah Allah mal ditarima. Kunaon? Paneh mah rurat reret kalian Allah keur salat. Ari geus rurat reret katingali alus resep dia, ari geus resep nyarane engke teh. Nah gitu. Ari nyarane kalian Allah teh hukumna musyrik. Oh. Ladang salat teu kabagian naon. Kamu amal nu sejen. Da pusat amal mah salat kan. Salat pusat amal. Malah mah batur mah wiridan ge ku salat. Urang mah wiridan nu enteng wae subhanallah wiridan. Batur mah salat terus kaduk-duk. Itu. Saur Allah aqimis sholata li dzikri. Anjeun kudu ngadegeun salat karena dikir ka kami. Jadi dikir teh ku salat. Dikir tadi teh dikir 2 jam maca hiji brobi. Alus mana hiji brobi jeung salat di soal. Dikir tadi maca naon ya latif 1000 balik. Ya latif jeung salat alus mana? Pusat amal teh salat. Moal aya amal nu leuwih alus batan salat. Sehingga sakabeh amal nyaranina kana salat. Coba ajaran munggah haji hebat tuh, hebat. Nu munggah haji ikhlas ganjaranna surga. Tuh. Cobaannya munggah haji teh salat. Nah, semua. Munggah haji pulang anting salat tara. Jisau. Kamana Kang mau haji batur salat ciluku di jalan hudud. Ari tawaf mah getol tawaf sa'i mikot sok mal alus moal jalma we getol saya teh mengajinan ti isuk nepi ka magrib haji terus tapi tara salat alus mah jadi alusna amal mah ya pusatna amal teh salat. Pusat amal eta. Hartina indukna amal salat. Sehingga amal mah kumaha salat. Mau ngaji kumaha salat. Sedekah kumaha salat. Kayak gitu. Salatna hebat, sedekahna hebat. Salatna hebat, mau ngajina hebat. Puasana hebat. Jadi luhur jeung handap derajat puasa kumaha salat. Tak gitu kan. Matak aya nu tong mikirna salat. Rek wiridan. Aing teu boga guru nu ngijajahkeunana. Naon atuh rek ku salat teh wiridan. Alus ku salat. Tapi kudu make ilmu salat naon paya salat kan. Itu dari ta salat asar mah ulah salat sunah. Kudu apa? Di mana nu meunang salat sunah? Itu mau ta salat asar salat sunah. Ta salat subuh salat sunah. Itu make ilmu. Nah, make ilmu. Ari pusat salat, ari intina salat di mana sih? Nalika sujud. Nalika sujud kan. Pang deket-deketna hate keur salat teh nalika sujud. Matak paribasa salat teh sok dihartikeun sujud. Da gitu. Masjid ya tina kecap sujud di mustaqim. Gitu. Tina kecap sujud.
masjidun, tempat sujud, tempat sholat. Jadi sholat esok dibahasakan sujud, sing getol sujud, sing getol sholat. Nah gitu. Dina hikayat aya hiji jalmi sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuluy sasauran. Cerita jalmi, Gusti Rasul coba ngadoa ka Allah kuring supaya ku Allah dijadikeun jalma nu meunang syafaat salira. Nah gitu. Barijeng ku Allah supaya diberi rezeki anu jembar. Kumaha wal Rasul? Ini bikas roti sujud. Cek Rasul tulungan atau kuring ku seueur sujud. Nah gitu. Lain orang nulungan Kangjeng Rasul hartina sok maneh didoakeun nu bieu nu dua ngan maneh kudu sing getol salat. Sok maneh sing getol salat ku kami didoakeun nu bieu ka Allah. Sabab lamun kami ngadu muka Gusti ya jalma teh sing digampangkeun rezeki bari sing meunang syafaat abdi tapi maneh tara salat mati moal doa Rasul. Oh tak gitu. Mata Kang teu kudu neangan kiai ngajajahkeun hiji brobi hiji nasrinya. Salat teh sing bener geus. Pelajari we ibu salat geus. Matak aya ajengan nu kadatangan ku santri, guru abdi teh usaha Gus Lila tapi terikeun beungar. Kunaon ieu teh nya? Itu atawa teu kitu basana. Guru doakeun abdi teh goreng nasi boga pamajikan amak-amakan wae. Hari neangan duit dagang hese payu gitu. Jadi ripuh sangsara hirup teh. Nah, dijawab ku eta kiai omean salat. Nah, gitu. Ngaran salat teh bener mah mane moal bener segala-galana ge moal. Gusti paparin rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah tapi tara salat. Kira-kirana repeh rapi mah. Oh. Jadi rek kumaha ditulungan anakku Allah salat ge tara tuh gitulah geus namanya. Jadi lamun hayang diijabah doa, hayang hirup anu alus dangdanan salat. Teu kudu neangan guru nu panjang cangut tah. Ngadoa ngaraing diijabah lah geus we minta tulung maka Allah ku ngalobakeun nah gitu lah ringkasnya kudu nengan tali romah heula teh matak sagala-gala ge sumberna salat itu ngadoa teu daek diijabah aku geus langsung waduh aing salat can bener mantak ngadoa ge Allah luput teu ngaijabah lain salah Allah ud'uni astajib lakum ngan aing teh teu bener salat tuh tak gitu kan dagang teu dekeun payu wah aing teh salat can bener nah gitu aing geus sakukeun boga pamajikan goreng milik keur marupana goreng ada tang goreng di kunaon aing menang nasib goreng salat goreng gitu kan. Waduh kalau menti bareto aing apalagi arek salat ti pemuda mula ngarang menang nasib bagus pamajikan gulis bawa duitna ongko coba soleh ya waduh goreng nasi dia awewe sarua di masantren gitu pulang terang-terang ngurus sholat goreng milikna menang salah kita jabat bisa dengan duit jabat rupana goreng adatna goreng nih jadi we aing teh sangsara hirup teh kunaon gara-gara sholat teu bener
matak di zaman jadi santri diajar sholat bener. Tadi di Al-Ittihad dibahas. Dawuh Kangjeng Rasul ringkesna kieu. Bahasana ku bahasa urang we. Saur Kangjeng Rasul di mana jalma balik ka hadrat Allah aya 3 golongan anu ku Allah disimpen dina tempat nu mulia. Hisabanana gampang sarta moal papangi jeung kasulitan jeung karuas jeung kasusah. Tak kitu saha nu 3 golongan. Nu 3 golongan teh kan kahiji jalma anu tukang maca Quran bari hatena ikhlas. Nah hiji ta maca Quran bari hate ikhlas hiji ta. Nu dimaksud maca di dieu qira'a bimakna tilawah. Maca Quran digali maknana tuluy diamalkeun. Lamun hayang gampang urusan Quran baca gali maknana tuluy amalkeun. Nah gitu. Ari dina redaksi nama saur Kangjeng Rasul itu rajulun qara'al Qur'ana ibtigoa wajhillahi. Itu redaksina lalaki anu maca Quran sarta ikhlas macana. Ah gitu. Hiji ta anu kadua jalma anu dicoba ku Allah dina urusan dunia, urusan rezeki di dunia kayak gitu. Tapi teu matak ngaganggu kana getolna ibadah ikhlas. Kieu tuh Kang. Jalma teh rezekina susut, usaha teh dekeun beunghar. Tigrat dina urusan rezeki. Tapi sanajan tigrat dina urusan rezeki teu ngahalangan kana getol ibadah. Pan biasana mah ari hasil rezeki teh sok hoream ibadah teh. Kang hayu ngaji. Mo kunaon parahusi aing teu boga duit. Aya gitu. Jika maneh. Tak kitu kan. Nah. Tanu kadua. Jadi aya kan di dunia anu rezekina sisir. Tapi ibadah getol. Nah, mata kurang ge ulah kenor semangat ibadah sanajan fakir. Jalma fakir getol ibadah. Ah gitulah kan dimuliakeun ku Allah, digampangkeun hisaban, mal pangih jeung karuas. Nu kaduana jalma fakir getol ibadah. Gitu kan. Sobar dina kafakiran. Terjadi masalah. Indit ngaji batur mabari waran. Ieu macan dahar ti isuk teh balas susut rezeki. Oh aya nu kitu. Ta eta rek dimuliakeun ku Allah taala. Eta mah jalmi teh diringkus ku Allah ku fakir. Karena dipikat cinta ku Allah. Pan urang ngere jeung anu resep sok alim jaulid. Orang resep kana duit, sok hayang pisah jeung duit teh. Boga duit dibawa ka masjid ka mana. Duit. Tawa duitna teu milu sabab di bank dituna 100 miliar. Tapi keur salat sok ka bawa wae ku hate.
mung jauh tina duit. Nah gitu. Tak gitu kan. Anu katilu, nah rajulun adzana li sholat, lalaki anu ngadanan sholat, tukang adan di masjid di mana rek sholat par, nah, gitu kan. Atuh cenah kudu bisa adan, nya kudu bisa adan. Adinya lahan adan ulah kita adan di masjid. Itu kali bising salah ngalogatan kan. Dah cenah tukang ngadanan sholat. Otak di jam 11 teh cici darek adan. Tuluy adan, teu milu sholat balik. Lain begitu kan. Salah eta Kang salah. Bisi masalah da cek ajengan ge nu ngadanan salat aing mah adan salat teu milu. Lain kitu Kang. Ari bahasa ari hadis jeung Quran mah ulah di mana dhahirul kalam. Dina lebah ayat-ayat kinayah, dina ayat-ayat bade. Ah gitu, pan dina ayat Quran teh anu kalimah bade, anu kalimah kinayah. Jadi dina adan sebenarnya kan. Jalma tukang ngagumatikeun salat. Jadi perhatian kana salat teh betul. Ini isuk-isuk teh ka sawah. Keur di sawah ge ngalenteng we kana rek salat engke lohor. Mata kira-kira jam 11 teh buru-buru balik dari salat lohor. Jadi dur lohor teh kajen tukang tani tas bobolokot teh setengah jam di kalohor teh geus di masjid acukna bersih hatena geus dibersihkeun tina akwan ulah hate keur di sawah dua mah salat ieu mah salat tapi hatena hate nu keur macul teh dipake ari keur macul mikiran sabaraha ton meunang eta keur salat ya mikiran pare we ulah. Jadi hate keur macul di bawah salat itu. Kudu nama hate keur salat ke bawah macul. Ari keur hate keur salat mah eling kamu. Sobar hate keur salat mah ban. As-shalatu tamaskunun wa tawadduun wa tadarruun wa ta'assufun wa nadamun gitu. Ari salat teh ungkapan miskin. Hakikatna salat Gusti abdi teh miskin teu gaduna naon nu beunghar mah Gusti itu wa tawadduun Gusti abdi teh hina dan nu mulia mah Gusti tak kitu salat teh kan mata tawadoman boga tol salat tapi dina salatna salat anu eling ka tadi saur Rasul innamas sholatu tamaskunun wa tawadduun tawaddu rasa hina teu ngaku boga darajat Gusti abdi teh hina mata keur salat beungeut nu panguliana dikusrukeun kana sajadah bener kan panari pusat jalma mah beungeut begitu papanggih jalma sakna pasukunan sakurang sarog panggih jeung Kang Umar nempo beungeutna heula teh nempo ceulina heula beungeutna mentak pusat jalma teh beungeut ari nyebut geulis kana beungeut kana suku sok mantak pusat beungeut pusat jalma mah beungeut mantak lamun haek jalma beungeutna marah mah eta jalma alus ceuk nu papanggih alus ieu mah marah mah ya tersebut beda jeung anu barang begitu numpo bau teh ceuk hate jalma goreng ya bisa jadi beungeut anu ditingali mah Kang bener kayak gitu parana paleungeunna tar tah ieu beungeut nu pangmulyana di urang teh nyok suruh keur sujud bener
cek ilmu kesehatan jantung urang teh kan 80 upamana beban beratna waktu nangtung dibawa ruku tak keur ruku mah 80 mun keur sujud mah 65. Jadi darah teh aliran kana otak teh lancar keur sujud mah. Nu matak jalma anu sok sujudna alus lila ikhlas sujudna deukeut ka Allah hatena waktu sujud. Ya otakna tara tereh poho. Nu pohoan mah nu sok sujudna sakeudeung. Sujud teh koas hayam macokan jagung. Sing dilecek sujud. Waktu rumah 11 takbir sujud teh tapi lamun keur jadi imam mah ulah bisi aya aki-aki nyeri panon. Panon sujud teh ribun nyeri panon lain. Asan mantak ari jadi imam mah kudu aspiratif, tengah-tengah wae. Gitu ulah kena kaduga lila. Aya aki-aki makmum tuh karunya. Gitu. Lamun naik sorangan sok sing rek lila oge. Umur kurjung batur lila di sorangan sakeun. Salat ria eta mun kitu mah. Salatna ngalaga eta salatna. Salat teh hadir hate. Mangkaning dina hadis rasul Allah teu ningali kana salatna jalma anu teu ngahadirkeun hatena waktu salat. Malah beung hartina layan durullahu hartina teu memandang jadi teu nganggap hebat kana salat. Cek Rasul saur Kangjeng Rasul monggo Allah teu aluslah salatna jalma anu ukur awakna hungkul salat hatena teu milu salat. Tah kitu kan. Jadi awak jeung hate teh kudu kumpul. Awakna salat hatena ge munajat waktu salat. Tah eta kekara dipandang ku Allah salatna. Hari kitu mah moal ditempat hayang nempo aing salat nahal da teu cik Allah. Kur awakna hungkul hatena teh hadir. Tah kitu kan. Ieu bab salat teh kan. Sabab ayeuna keur usum Isra Mi'raj. Ari hasilna Isra Mi'raj naon? Salat. Tuh. Dangdanan we salat teh kan. Lamun sok masantren baheula ku guru can dibere ijazah ieu wiridan aing wirid mah ku salat. Naon anu lebih salat? Batan meuli tali roma alus kena salat. Aing mah yakin keneh kana salat. Mata ya jekan di antara nu 17 jalan gampang rezeki teh aqimus shalah. Salat sing bener yang gampang rezeki mah. Itu kan untuk kudu wiridan ya latif ari salat culang cilu. Ulah. Ieu mah tas hayang pungan tas salat peureum ya latif ya latif ya latif. Ari keur salat hate kemana mana. Hayang beunghar salat sing khusyuk sing alus. Bil ibadati tasiru asbabil rizqi teh salat kan ibadah di dinya. Logatna teh nu panggeulana tongok ibadah teh wiridan. Ulah salat. Itu kusabab salatna alus rizkina gampang. Gitu. Jadi ibu lamun hese boga duit teh aku langsung waduh salat aing jam bener. Dalamun bener mah gampang ri. Tak kitu ibu eta tahu diri ngaranna kitu. Ulah mikiran ka mana aing neangan guru ieu. Batur ge guru bejana cenah ka tatar kidul. Bongar si eta teh. Henteu kudu rumus ti Rasul. Guru mah meningkeun Rasul. Aya di sisi laut kidul Bah Jamrung. Puasana 11 tahun. Wah, wiridanana di leuweung 13 tahun. Lah, sanajan Bah Jamrung 13 tahun ibadah moal alus batan Rasul. Bener kan?
Cek Rasul hayang gampang rezeki salat sing bener. Enggak eta. Oh, krumus hirup mata Kang hirup kudu boga guru, ari boga guru mah enak. Seperti orang guru teh ibarat alamat. Lamun orang ke Jakarta rek nengan adi aya alamat, pandengarna. Karena diketik di GPS. Mobil ge setengah kilo lagi belok kiri. Bener kan? Mata kenula lieur mah Kang hirup di dunia teh nu teu boga guru. Boro-boro pakir sanajan beunghar teu boga guru mah lieur. Bener. Boro-boro bodoh sanajan pinter teu boga guru mah lieur hirup mah Kang. Mata hirup kahijina kudu boga guru, guruna guru anu mursyid. Boro-boro beunghar pakir oge mah lieur. Sabab salatna bener. Duitna pesak eueuh tapi rezeki gampang. Bener. Daripada duit metot di dieu rek dahar hese. Kunaon jadi huntu. Nah, jadi bisa minggu seperti dahar jadi huntu. Duit loba, naon gunana? Ya duit loba. Manfaat aja sok. Dia mah boga duit, tapi kalau orang geus 3 kali dahar. Bener. Sebab naon? Salat hebat atuh panggih jeung mitoha mere dahar. Bener. Ngadak-ngadak karunya ningali beget pinantu. Panggih jeung rakyat ditadahan. Kadeu Kang numpang heula. Panggih jeung RT nitadahan deui. Lah ngadak-ngadak nyaahun nempo beget urang teh Kang. Itu ari salat bener mah. Rupa teu pati kaset. Otak teu pati pinter. Ngan soleh sabab naon? Kan salatna alus. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Nu salatna bener mah doraka mung ibadah semangat. Otak soleh disebutna rupa teu kaset. Otak teu pati pinter. Tuh sugan juara kahiji nalar juara maknun di pesantren tuh. Boro-boro juara kahiji. Nalar ge hese buat. Tapi soleh. Lantaran sholatna alus milih kan balik ke boga pamajikan rupana geulis duitna loba jaba soleh ongko padahal manehna teu pati kasep kok tempona teh kudu geulis teh kasep terjamar lantaran sholatna alus tina sholat alus aya nur Allah matak cahaya nya rupana kulitna mah hideung tapi da cahayaan dia cek awewe teh ketinggalin. Ya mau rupa kasep tapi kuleuk mah kecil. Sebab nur Allah aya nur Abu Jahal. Nah gitu. Ulah jauh-jauh mikir lah. Ngaji mah jeung teuing dinya we salat sing bener. Bener kan? Teu kudu ngagumatikeun so. Jalma nu ngagumatikeun salat merhatikeun salat ngapenting kana salat ku Allah tempatna engke dimuliakeun di hadrat Allah hisaban gampang jeung moal panggih jeung kasulitan enaknya ci kudu beunghar teh teu dia punaon perhatikeun salat matak mimitina kieu kan perhatikeun salat. Urang teh lain urang bumi tapi urang masjid. Nah, ari urang sok ngakuna urang bumi urang masjid. Urang bumi masjid mah tempat reureuh. Di mana di imah parusing dicarekan pamajikan. Ngagoleh di masjid. Salah kan. Urang mah urang masjid. Bumi mah pangreueuhan lamun geus cakel di masjid. Tah lamun kitu lila di masjid lila di bumi cisok. Lila di masjid, da urang masjid ngakuna. Tapi lain berarti kudu moal kasur ka masjid. Ulah salah ngartianna masjid teh cicing di masjid urang teh moal kasur mah kastro. Dahar di masjid, sare di masjid. Aduh, mapai masjid sok aya lain gitu.
salah ngalogatanana dan gitu kan. Ke masjid heula, masjid teh tempat barokah. Urang teh di urang masjid ngan piraku kudu sare di masjid, dahar di masjid, motoran masjid kan. Terus hayang dahar ka bumi itu ulah sare di masjid, di bumi istirahat. Kunaon istirahat, kunaon sare kapan engke aya salat lohor ka masjid. Jadi tuang sare persiapan rek ka masjid. Kos di Mekah. Di Mekah. Orang mikirnya kemana-mana di Mekah. Jidmah, ke masjid ka imah. Tuh di Mekah mah kan. Munti masjid, wis teh masak, tuang, pulang dangke jam sakian are ka masjid. Haripan ari di urang mah di dieu tara man. Salat subuh balik ke masjid. Balik ke bumi. Kira ke mana? Ke Tasik. Di Tasik ke mana? Ke Bandung. Balik Isya. Untuk ke masjid di suku ka Isya. Ulin ke kelayangan. Atau menengan duit. Itu mana? Nah, itu di Mekah mah kan? Di Mekah. Mata gudang jam 1 orang berjamaah salat subuh. Jam 1 gudang teh. Sakaya dia udang jam 1 orang salat subuh. Gitu. Lantaran ngagumatikeun salat kayak gitu. Urang ge kudu mah diajar. Ada kuring mah imana jauh ka masjid, mucing di masjid mah moal kaburu. Rek digawe atuh. Ayeuna kieu jauh ka masjid. Nah, atawa makna masjidna ulah makna dohir. Sanajan urang teu ka masjid sabab aya udur kagok di pagawean. Atanapi urang aya pagawean anu teu tiasa ke masjid. Nah, masjidna masjid alam nur, alam ruh. Naon masjid alam nur? Tajalli ka Allah. Eta masjid. Batin mah di masjid teh hate di masjid tajalli ka Allah. Awak di masjid hate keur tajalli ka Allah. Nah, eta di masjid dohir batin. Awak di masjid tapi hate di sawah. Awak di masjid hatena teu di masjid. Jadi ini ke masjid teh hate teu milu. Jadi kudu dohir batin. Man kana jasaduhu fil masjidi fakana batinuhu fillahi ma Allah. Jajama nu keur salat nu keur cicing di masjid i'tikaf atawa keur salat sunat mutlak atawa salat fardu di mana awakna cicing di masjid hatena tajalli kana nur azamah rabbani Allah. Ta nyaksi kana keagungan Allah. Ta eta dohir batin di masjid. Itu tak gitu kan. Yes. Masjid saking muliana. Saur Kangjeng Rasul sanu nyieun masjid kajenting leutik sagede sayang manuk piit. Ku Allah pangyieunkeun gedong di surga. Masjidnya komo gede masjidna. Eta masjid. Tapi kade masjidna kudu masjid alam rohania. Ya mah ngartianna teh masjid ieu. Aing tenang geus nyieun masjid beak 2 miliar. Wah, Allah pangyieunkeun gedong di surga. Tapi area teh tukang goblak ka Allah. Tong maka atoh. Nyieun masjid teh kumaha Kang bahasa kinayana mah. Ya dawuhan Rasul saha jalma nu hatena tajalli ka Allah boro-boro gede tajallina kajen saeutik. Ku Allah dikasurgakeun dibere tempat di surga. Kitu nyieun gedong di surga. Dia mau mikir nonon yang duit ngaji tara nyieun masjid we. Wah, asup aya lieu gitu. Masjid palus-alus, masjid wawon salat rayot. Aya Kang urang kota. Duk-duk dengan duit ngaji tara. Kadang-kadang salat ge kalima. Aing mah yang ka surga mah da kan aya hadis Rasul
sanajan segede sayang manuk piit. Salah ngartikeun eta kurang cerdas. Eta teu guru ka ulama eta memi beja di terminal berarti. Nunjun masjid kajun segede piit. Cieun gedong ku Allah di surga tempat balik. Masjid teh masjid dia. Masjid mana ya ku ahli hakikat mah sajal manu hatena musyahadah ka Allah boro-boro gede musyahadana kajen leutik ku Allah di kasurgakeun tah kitu. Mata kemanaan hadis teh ulah secara welena lapad kan. Mun secara welena lapad mah juga gampang ke surga teh. Nyen masjid surga tuh. Matak cuma komo aing beak 100 miliar. Oh. Geus uju mereka surga. Padahal mah hakikat makna hadis eta lain kitu. Sabab teu paham hakikat. Masjid ieu. Matak alus-alus mas di sholat diurus mending keneh ngagumatikeun sholat jalma nu ngagumatikeun sholat gitu maka ku Allah dimuliakeun tempat pangbalikanana sarta dilancarkeun urusan di akhiratna sarta moal papanggih jeung kasulitan. Alhamdulillah. Urang ek di mana sih sok ya? Ek di nu kahiji baca Quran, ek di nu kadua fakir ahli ibadah, rek katilu tukang ngobatikeun salat. Syukur mun tiluanana aya kabeh. Aing mah nomor hiji aya. Nomor 2 aya, nomor 3 aya. Wah, hebat kacida tuh. Mangi hiji we kan. Pan 3 golongan saur Rasul. Ieu golongan matak disaurkeun teh kan sanes lalajo hungkul supaya urang terang ke uih ka bumi teh cinukul memesare teh ari aing lebah mana cek ajengan tilu kabagean teu aduh eueuh di mana-mana nu matak ulah eureun ngaji supaya menang rusdu taufik sareng hidayah tah itu kan. Kudu riweuhnya kan konsep hirup lieur teh hayang beungar jalanna aya ngan urang teu sanggup ngajalankeun matak 17 jalan beungar tah eta di antara 17 teh aqimus sholat aqimus sholat teh istilah ngagumatikeun sholat ari aqimu mah kudu bener ceuk fikih bener ceuk tasawuf bener ceuk tauhid ngaran bener kudu cukup ilmu kumaha lamun urang bodoh geus diringkeskeun kan jalma teu eureun ngaos ka guru mursyid bari ikhlas sarta ngagumatikeun gitulah geus kira aku teu paham kartos teh ngus ngaji meureun kartos banyak bener kan tambahan deui ulah tambahan deui nya waduh geus sabaraha bab tah mangkani saur Kangjeng Rasul moal lamun anjeun hadir di majelis ilmu kalayan ikhlas ngaosna sabab dihitung boga ganjaran leuwih daripada salat 100 rakaat. Oh mun boga 3 bab lamun 3 bab ngaji ayeuna 300 rakaat salat tuh balik ke untung alhamdulillah besok di dia aya nu kungsi boga 300 rakaat penting salat asa can asa ayanya ningali kiceuh lagi beda. Gitu kan tapi ku ngaos mah mantak ganjaran ngaos mah gede calikna din hadis Rasul julusu kasaatan fi majlisil ilmi diuk sak jamna pangajian lantamussu qalaman malatak tubuh harpan teu nulis sahurup-hurup acan da teu nyenak pulpen ngupingkeun hungkul ganjaranana lamun dimakjur ku Allah leuwih gede daripada sodako 1000 kuda dipakai perang sabilillah. Oh.
1000 kuda kali 10 juta ge 10 miliar. Jadi boga sodako 10 mil sakali ngaji. Eleh teh nu nyeun masjid di Panjalu. Biak sabaraha 8 miliar leutik kene-kene aing diuk saja di pengajian bener ya. Sing cerdas si rumah Allah leangan nu sulit-sulit. Bener kan? Lamun cerdas si rumah untung atuh. So, waktu orang pan benggahnya rumput jalma, waduh gue 20 miliar nyeun masjid ku sorangan. Kedua kali ngaji ge eleh ku tukang ngaji bari ikhlas, bener kan? Matok kitu ruas datang ke akhirat teh jelema balunghar di dunia anu ngarasa hebat aing nyeun masjid di Bogor. Masjid anu balik teh ke akhirat fakir miskin anu gigireunana memanggul ganjaran 800 triliun. Di mana sih eta sedekah aing teu ngarti. Ruas eta ka ditu teh Pak. Yang fakir nyaho sawahna ge 100 tumak apa? Tapi ieu ganjaran 800 triliun. Si orang teh unggal ngaji kan. Ketua ngaji saya teh mah. Lain ketua salat ketua ngaji. Kan mah salat mah salat fardu we. Ngaji ganjaran hebatnya. Ajengan boga duit teh. Gimana boga duit? Kawe lagi nguruk santri baru-baru boga duit. Untung boga keur dahro ge. Tapi di akhirat ke malah ganjaranana teu ka udah jalma anu bonghar konglomerat dunia. Hartana naon sababna? Ceuk Kangjeng Rasul Muad mun anjeun jadi jalma pinter tuluy ngawuruk ka santri hiji we santrina nepi ka jadi bener ta ganjaran anjeun Muad leuwih gede daripada harga dunia jeung eusina. Lamun 1000 santri kiai 1000 dunia jeung eusina. So konglomerat mana di Indonesia atau di dunia nu boga sodako 1000 kalian dunia. So kaya teh ya. Nu usaha orang Panjalu ke Amerika 100 tahun. Aya bejana balik meuli Indonesia ku aya bejana baru-baru meuli Indonesia. Ieu kabupaten ge eueuh bejana. Sugan dibuli kabupaten Tasikmalaya ku anu wah kabeh. Coba elehnya Kang. Ngan ukur boga sakacamataneun ge asa henteu. Can kabejakeunnya ku sorangan tapi kiai ngawuruk boga ganjaran 1000 kalian dunia jeung eusina. Mata hakikatna ku jalma nu berilmu ilmu manfaat dunia mah kecil kan. Di waliullah masa tapak suku teh jengke dunia balas letik. Artinya tidak ada apa-apanya. Ku ahli-ahli ilmu mah. Dunia jeung eusina mah mun aya hiji jalma boga dunia jeung eusina. Umpamana ieu mah saking bungar boga dunia hiji eta mah. Nu milu batur ku sorangan. Dibandingkeun jeung kakasih Allah. Salat 2 rakaat sunat meme salat subuh. Ganjaranna sarua jeung dunia jeung eusina. Eleh ku salat sunat 2 rakaat. Kawa salat subuh nama. Ya, cecekan salat sunat bisa digantian subuh. Aing moal salat subuh arek 1000 rakaat teh sunat, bisa teu? Henteu. Kade ulah salat sunat teh salat subuh. Salat subuh nama bisa 2000 kalian dunia jeung eusina. Mantap ieu dunia menurut ahli Allah kecil tidak ada apa-apanya. Tapi cek abnaid dunia, cek orang-orang ahli dunia maka hebat si bapak anu pungar mobil 300 karyawan 800 wah sadesa ku sorangan naon sadesa ku sorangan bener ku ahli ibadah mah 2 rakaat saharga dunia jeung eusina ngan teu dibikeun ayeuna kitu naon sababna heureut teuing dunia teh da mun nya rek dibikeun ka ajengan 1000 dunia ari wadahna dunia hiji heureut kan
Matak dunia mah lain pembalasan kakasih Allah. Heureut teuing dunia naik dituna di mana? Kantong leutik duit 3 miliar. Cisok kan kumaha? Tak cikalo tenang. Ahli ibadah abdi kami di kami loba cengcelengan anjeun. Unggal salat subuh, salat sunatna sadunya jeung sina. Mangkaling seberapa kali saumur hirup tar tinggalun salat sunah. Itu meme subuh, sabar keberangan subuhna. Di jam 8 mah mampu salat subuh. Meme subuh beresnya Kak. Tah gitu. Tah gitu kan. Jadi mending kene milari ilmu, tuluy jadi jalma pinter. Jadi ahli ibadah, konglomerat dunia teh kecil. Itu kan. Mata ulama mah paham, aing teu serap ku jalma nu boga dunya. Boro-boro sakabupaten sak dunya ku sorangan ge teu serap. Aing mah nganggap hebat keneh ka jalma ahli ibadah. Salat subuh berjamaah. Wah. Tuh, eleh dunyana nu baleunghar. Tak kitu kan. Tong leutik hate teu boga duit ya kan. Tong leutik hate. Wah, cengcelengan di Allah loba. Di itu moga-moga ikhlas. Syaratna mah sing ikhlas. Dunya mah anu picukupeun we keur urang. Loba teuing sok takabur jelema. Mun kurang teuing sok putus asa. Bener. Waktu ngaji boga ongkos ngaji, waktu dahar bisa dahar, waktu make bisa nutupan orang. Itu geus dunia mah sok butuh eta. Ulah loba-loba teuing, da cengcelengan lobana mah di Allah ditu. Dunia mah sok keudeuh. Dunia mah kan. Kumaha ulah atoh teuing ku urusan dunia sabab sok keudeuh. Ari sok keudeuh ngimpi. Ari ngimpi sok lila tara. Sare sabeuting ngimpina sabeuting masuk tara. Nah tungtung sare ngimpi jadi raja. Sakeudeuh sabaraha 10 menit koreja teh hudang. Itu geuning aing keneh gitu. Tadi keur diuk di kursi gerak. Ngimpi. Tak lamun orang hate condong kana dunia, buru-buru inget kana hakikat dunia mah ngimpi. Mun urang beunghar ngimpi, pulang ngarasa hebat beunghar, aing hebat kene bisa ibadah ka Allah, tah gitu. Eta mah ngimpi bisa ibadah ka Allah. Lamun ningali urang hebat kieu entong ngarasa bangga ku dunia, Kang. Ngarasa bangga mah ku dipaparin usul ka Allah. Eueuh nu panguntungna kecuali usul. Eueuh nu pangrugina kecuali teu bisa usul. Entos gitu. Oh, matak cek Ibnu Athaillah manggih naon jalma nu teu usul, caritana manggih beunghar, manggih nu alus. Moal jadi alus ieu keur jalma nu teu usul kamu. Paling ge dipake modal ngalajur nafsu, bener kan? Moli baso beak 3 ringkok, tuluy sare, hudang lapar deui. 3 ringkok tadi modal sare eta. Mangpaat dah. Coba tas dahar baso 3 ringkok teh menang sebelah kitab nu tolaah. Atau menang atau tadarus menang 7 lamar mah. Ngesang sare sak loh masa. Ya mah. Dahar 3 ringkok beak 80.000, da 30.000 saringkok. Pusak sare ari hudang lapar deui. Modal sare kudu dimodalan 80.000. Mahal-mahal teuing rek sare. Kudu dimodalan, batur teu dimodalan, mentak sare teh batur bali lapar. Bari lapar, mentak di budak jadi santri teh geus dibiasakeun lapar. Sakabung mesin geuring sok diburu-buru ku supir. Hah? Ya teh moal kaburangan cenah. Lah aku mah engke we. Gitu. Lamun perjalanan tebih di Purwakarta jam 11, muru jam 6 seperti ayeuna yang muru jam 6 ka Abah tadi itu ka pesantren Al Hidayah. Pengajian 2.000 urang nu hadir dari itu kan. Kiaina mah kurang 500 nu hadir. Kita ngaos jam 6 sajam setengah. Balik dewe simpuring rek ka Cianjur. Gitu. Di jalan teh lumpang. Akang can tuang cenah. Tuang heula cenah.
Wah, dahareula mah aing ketinggalan erang ge ku santri. Ditunggu sarolawat ajengan kemana ya? Bor-boreang dahar aing. Itu mah ka supir, kumaha tuh cenah Akang mah geus biasa ti pondok ge lapar, aya denge ngaji bari lapar, biasa geus teh aneh. Naon aing sakieu mah jaga tuh baheula mah can dahar mah. Santri mah geus dahar. Di isuk depan geus ngopi udud di samsu beak luput 10 geul 5 ajengan ngawuruk nepi ka lohor can nginum-nginum acan geus biasa lapar bari ngaji mah jang akang ayo lompat ngarep tepi ka ditu waktuna karunya nu ngaji ngadaguan jadi kudu geus dibiasakeun lapar teh nya ulah kana bonghar mayor we terus lah Imam Maliki tinggali beunghar sababloba nu mere tapi anjeunna mah puasa we. Ara poya-poya aya mending keneh loba sedekah daripada loba di dahar. Sedekah mah manfaat, di dahar mah can puguh bener. Tak gitu. Mending keneh dipake sedekah. Tak gitu kan. Pinter milih mekamana nu leuwih manfaat ngagunakeun harta teh. Lain hayang naon aing salah itu mah. Hayang naon aing duit geus loba ya. Lain kamana ieu harta digunakeunana mungguh Allah nu leuwih tak gitu dahar di jalan arek gagayaan mah bisa sing mayar 2 juta ge bisa ajengan rek kaju ka Jakarta mah duit 10 juta sabenaon bisi toma engke da ka ditu ban bitu aya kudu meuli ngadaguan pamer toh mangke maawa duit 10 juta ge tapi teu poya-poya dahar di restoran mayar 3 juta. Naon ka bina-bina teuing? Tuku di restoran besar. Cukup di warteg mah 50 ribuan jadi 150 ribu. Wareg teh 50 ribuan di warteg. Wareg. Nah bedana dahareun di restoran jeung di warteg. Goreng laukna sarua teh. Pais tahuna sarua, sambalna sarua. Bener kan? Nu beda mah tempat jeung nu ikeun. Bener nujuguan kitu hungkul aing ka bina-bina teh nu di dahar mah teu pira ting di restoran gede itu mending keneh dahar di warteg 150 ribu mun 3 juta tiluan ieu mah 150 ribu mending keneh 150 ribu 2 juta 850 mending disiapkeun keur mere dahar santri nu masantrena teu pati boga bekal eta leuwih manfaatan dipake poya-poya ku aing keur naon teu guna hirup teh bener kan tah kitu kudu cerdas hirup di dunia mah nu matak moal beki fakir sabab shadaqatul halal yukatsiru mun hayang beunghar sing loba sedekah ieu mari neangan getol duit geus loba sedekah direm kudu digas-gas tadi keur neangan loba meunangna loba sedekahna kayak geus beak menta deui ka Allah terus kitu kan aya gunakeun geus beak menta deui ka Allah dibere deui sabab ceuk Allah la in syakartum la azidan kan teu bejana jalma berehan nepi ka sangsara hirup ieu teh jalma sangsara balas berehan eueuhan tak gitu daripada dipakai gayaan ku urang mending dipakai bekal ibadah tak gitu cara hirup anu bener biasana mah pan lamun boga duit sok mikiran ka mana aing ulin ka Prancis atau ka Bali itu mentak santri-santri simkuring anu beunghar geus hideng mah kan papatah ka budakna sia daripada dipake ulin ka Bali beak 80 juta mending ulin mah kadinya we kanu deukeut beak atuh 500 ribu sesana 500 ribu sabaraha iso lamun 80 juta 70 salapan 500 tah eta mending sedekahkeun ka fakir miskin kana agama tuh bakal leuwih daripada pakai piknik ke Bali. Sare pira ge di hotel mayarna sabaraha?
aya nu 150 juta hotel tingkat dunia maka sare sapenting 150 juta mahal-mahal teuing sare geus sare mah teu inget ieu teu kudu ripuh eta mah poya-poya cek Abu Bakar Siddiq mun dunya dibikeun ka jalma anu iman sok dipake bekal ibadah. Lamun dibikeun ka jalma kafir dipake poya. Fakir miskin mah ngap manehna mah 150 juta. Kabila-bila teuing. Sok kumaha ya tuda Kang senok tina emas. Katel tina emas. Sagala tina emas, ranjang tina emas, di WC tina emas kabeh. Matak mayarna 150 juta saputing sare bungkul. Kabila-bila teuing hirupna. Eta teh lain masalah ngeunajeng teu na ada. Ceuk tadi gari geus sare mah teu inget na talupuh teu inget cara. Bener kan? Tapi naon gengsina. Aing tos di hotel berbintang 30. Tingkat dunia mayarna 150 juta sakabeh tina emas. Kursi tina emas. Ranjang tina emas, sagala panto lagi tina emas, aya kan? Itu bejana nya mah. Aya. Ngan mayarna mahal. Nah gitu. Oh. Sim kuring seminar sehari di Bandung di hotel Panghegar berbintang 5. Tuluy nanyakeun. Teu mayar geus dibayar ku batur kan. Naik sote ke hotel pada temayan we ku batur dibayar. Mengkritisi rancangan undang-undang pemberantasan teroris kerjasama antara kiai jeung sekolah tinggi hukum di Bandung STHB. Nah sare di dinya cicing berseminar di dinya ari geus makan siang naroskeun ka manajer hotel ngajakan Pak Kiai istirahatnya di ruang kerja saya. Pedah menyebut Kiai itu pedah disasarung sorangan batur menteu. So batur mah di sepatu, di dasi, abdi madangdan kieu we. Aing ka Jakarta ge jeung menteri bareto babarikeun di sarung. Nu make sepatu mah dipariksa Kang. Yo ai 200 urang ti Tasikmalaya dipariksa KTP. Oh segala hese. Kuring mah di sarung kieu. Coba nu meriksa, Pak Kiai mau ketemu menteri. Iya, silakan masuk. Geus apaleun. Ari babaturan, wah lila dipariksa di ditu, dilawan. Ari geus ka jero teh ajengan teu dipariksa. Teu sing teh. Waduh, aing ge nyakal teu di sarung cik. Babarikeun di sarung ngasuka menteri mah. Gitu. Mata ka Bandung ya komo di Bandung pengajian geus lecak di Bandung. Sebulan 11 tempat di kota Bandung hungkul. Mata ke Bandung mah jalanna kayak katalar logak ge. Balas remen. Geus di ka Bandung ditanyakeun kan. Pak, mayarna sabaraha mun ceuk basa urang mah. Mayarna sabaraha di dieu mun sare sapeting. Murah Pak jangan di dieu mah. Hotel Hilton mas 1,3 juta sarena wungkul sapoe. Waduh cing teh lamun 10 poe sabaraha. Kanyat nyeun imah di Banjarumah goreng-goreng oge nya. Kali 10 Entak untung dibayar batur tak gitu kan. Jadi kemewahan hidup di dunia teh sebenarnya mah hayang loba duit teh eta rek gagayaan hungkul da dingeunana anger kitu. Biak sabaraha mayar tadi? Biak 4 juta dahar kabeda-beda teuing. Lamun 4 juta di Panjalu dipake dahar mah samingguan. Sakali ieu mah. Bari daharna hulu lahu. Hulu doma nu kitu teu pira teu dah. Malah aya jamaah warga beda-beda moalnya. Sanguna biak saboboko sugan saurang moal kan. Tuangeunana teu pira. Tak gitu kan. Eta mah gengsina hungkul. Aing tos dahar di restoran besar. Biak sabaraha 4 juta aing opatan. Waduh, gaya cek batur. Padahal macam batur macam buku nyebut gaya.
Aya kalana cek batu israf jalma. Kabina-bina 4 juta mun sodakokeun ka fakir miskin. Dahar mah di warteg we nyesana loba beureum. So, eta ka mana nu leuwih mantak sing kersa ngaos ibu-ibu bapak-bapak sadayana ilmu geus datang ti ulama hirup jadi hampa gara-gara boga ilmu. Mun teu boga ilmu hayang ibadah sabeupeting coba wiridan ripun teh sabeupeting ripuh rek macul isuk dadalik deugan sabab bisa ajengan ugal peuting teu sare sabalas wiridan teu bisa. Tapi aya ilmu. Si eta mah santri ngaduk-duk we sabeupeting. Mun sabaraha taun satahun tarang lagi hidung balas sujud. Ari ganjaran eleh ku ajengan. Balik ngaji ajengan jam 10 ngawuleung geus saja. Tafakur. Ku Allah diganyar 70 tahun ibadah. So tafakur saja. Eleh henteu nu tadi ngaduk-duk. Eleh ribut-ribut teuing dengan ganjaran teh. Ari geus make ilmu mah Kang, moal kudu make pacul jeung balincong. Sapoe bari teu dibere dahar ngan 200.000, nana tangan pulpen saburatna ge. Nana tangan sakali 100 juta dibayar. Naon sababna? Ilmu nu mahal mah Kang. Bener. Ya ayeuna ge urang ibadah make ilmu arifin, ulah make ilmu abidin. Abidin mah yang boga ibadah sabeuting teu sare tasbih aya 3 kali murag cokot deui sajam teh 3 kali murag hese pegat-pegat ajengan mangahulang bari udud so sajam 70 tahun ibadah naon sababna tafakur komo lamun tajalli mah bisa 700 tahun ibadah tajalli kan aya tafakur aya tajalli tingkatan arifin mah tajalli tingkatan dina makom calikin tafakur ari makom abidin mah bisa tafakur teu can apa haleun nepi ka dinya makom abidin mah mata kayang boga ibadah teh salat teh ngaduk-duk sabeuting atawa maca Quran mun ajengan kudu salat sabeuting insyaallah isuk ngawuruk tatali mengan bener sabab tuluh bener meureun satahun ge ngajoprak ajengan baliru tapi dihemat ku Allah mana macam ulah loba teuing ibadahna ngahulang we tafakur ka kami sajam ku kami dibayar dihitung ibadah 70 tahun tak kitu geus boga ilmu maka nu mata kurang kudu kersa berguru ka ulama di mana urang geus gaduh ilmu nafe ti ulama bakal seperti ulama amal teu pati loba tapi gede buruhanana geus pinter mah Kang ibadah teh lain ku jasad tapi ku hate loba. Itu di mana sedengkeun ceu katerangan di mana amal hate dibandingkeun jeung amal dohir ya kan sagede sireum amal hate ganjaranna gede alabatan amal dohir segede gunung. Oh eta tafakur amal hate kan tajalli amal hate ari ibadah dohir mah eta sodakoh teh sabaraha asa moal aya di Panjalu mau dikumpulkeun kabeh jelema sodakoh 20 miliar moal aya nya moal aya sok ajaran kan pangbeungarna tanya kumpulkeun dieu boga sabaraha sodakoh saumur hirup dikumpulkeun can boga 20 miliar tapi urang angkat ka pangaosan mah 2 kali ngaos asal ikhlas menang ilmu manfaat dihitung boga ganjaran sodako 20 miliar. Watak amal teh ku amal batin wae kan. Tong nalangsa teu bisa ka Mekah, batur aridit ka Mekah. Sabab naon? Di Mekah teh aya haram 100 kali 100 tikal. Padahal mah di diga ge aya 100 tikal, teu kudu di ditu wae. Itu naon 100 tikal? Makom arifin. Di dieu. Lamun salat makom arifin kajian di Panjalu sarokaat sarwajeng 100.000 rakaat. Oh, eta teh ganjaran haram. Daripada di haram salatna tapi mahjubin lain arifin. Itu ari merek Ji Samsu ari rokok sukun. Bener. Mending merek sukun di jero Ji Samsu. Bener. Sing cerdas kan
nu salat di Masjidil Haram ribuan dilengkahan ku iblis kabeh. Naon mahjubin anu sarolatna teh. Oh, ari ku arifin mah aya nu sare setan kabur. Ku nu salat dilengkahan nu salatna, ari ku nu sare kabur. Si orang teh nu salat mahjubin nu sare arifin. Gitu kan. Sabab pinter ilmuna ilmu al-arifillah tah gitu kan. Mata kesimpulanna mah kudu sing kersa ngaos ka ulama jalan beuki deukeut tujuan beuki ringkes sagala amal beuki ringkes teu kudu panjang-panjang amal 2 rakaat salat tapi salat arifin moal ka udag ku 1000 tahun beurang salat beurang puasa penting salat ku makom mahjubin sing nepi ka makom arifin geus nepi kana makom arifin mah eta jalma nu dimuliakeun ku Allah. Matak ma'rifatullah as-sababu fi sa'adatid darmain. Ma'rifat ka Allah nu jadi sabab bagja dunya jeung akhirat. Hayang bagja teu kudu beunghar heula, nu pakir ge bisa asal ma'rifat ka Allah. Teu kudu pinter heula, nu bodoh ge bisa asal sing kersa ngaos bari ikhlas. Itu berguru ka guru mursyid. Bisa bagja, bisa. Tak gitu ka. Rek bagja, arek pakir, arek beunghar, rek bodoh, rek pinter, asal makrifat kabeh jadi sabab jalan bagja dunia akhirat. Nah, sakitu nu katurkeun hadanallah. Mangga. Tah eta upamina misalnya dihartosan usaha jalmi anu rohani na sujud teh sawe sieus kan kali sujudna kudu usul nah kieu anu hebat mah kieu sajama nu harin nu rohanina tajalli kajenting saeutik tajallina nah ku Allah dikasurgakeun gitu atawa kieu sajaman nurhanina di masjid gitu kan. Jadi bana masjidan teh kulantaran masjid rohani teu bisa cing di masjid. Sajal manuhatena tajalli kana nur adomah robaniah Allah boro-boro gede tajallina kajen saeutik ku Allah dikasurgakeun. Nah gitu. Cek ahli hakikat mah tapi cek ahli fikih mah leuwih kitu sanu nyeun masjid ku Allah panggieunkeun gedong di surga. Tapi pertanyaan anak kumaha lamun nyeun masjidna teu ikhlas? Tah bakal patah deing teh atawa kumaha lamun nyeun masjidna ladang judi? Loba keneh. Ari mah anu hakikat mah moal disanon nyangkeun. Ma aya lamun-lamun moal sajalma nu hatena tajalli ka Allah ku Allah dikasurgakeun. So, ari kumaha lamun aya lamun deui. Ari tadi mah nyeun masjid mah aya lamun duitna ladang judi atawa lamun nyeun masjidna tapi hate teu ikhlas ria ari dipangieunkeun di surga gedong ku Allah. Jadi loba keneh pertanyaan eta. Matak manah hakikat mah bisa kitu mau pantah. Nu tereh we nya ngaras teu susah mikir. Sajal manu tajalli hatena ka Allah ku Allah dikasurgakeun entos kitu. Aya keneh mangga sok. Sakitu nu kahaturkeun hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.